Sampurasun pamirsa, tepang deui dina acara Wejangan Asih. Dinten ieu simkuring kalintang bagjana tiasa pendak deui sareng pamirsa sadaya. Pamirsa, upami urang nguping paripaos nu nyanggemkeun cul dogdog tinggal igel. Paribasa eta ngandung hartos yen anu utami dikantunkeun, ari anu teu utami dipidamel. Dina kahirupan urang sadidinten sok aya jalmi-jalmi anu mentingkeun hal-hal anu saleresna sanes bagian anjeunna, saleresna sanes hal anu utami. Tapi dina kanyataanana justru anu teu penting eta anu dipidamel. Hayu urang sami-sami diajar ayeuna tina dawuhan Gusti. Abdi nyutat tina 2 Tesalonika 3 ayat 11 dugikeun ka 12. Kieu unggalna. Ngomong kitu sote lantaran ngadenge carita yen diaranjeun aya jelema-jelema anu kedul, anu gawena tayalian tingan ngarerecok urusan batur. Kajelema anu kitu kalawan asmana Gusti Yesus Kristus simkuring meredih jeung ngelingan, kudu hirup tartib jeung kudu daek barang gawe keur kipayah hirupna. Ieu kajantenan di hiji jamaah di Tesalonika, di mana aya jamaah-jamaah anu midamel kagiatan-kagiatan anu teu penting. Sakedah nama anjeunna teh didamel milarian kipayah, milarian nafkah, tapi kenyataanana aranjeunna kalah ka gawena ngan ngarerecok urusan batur. Janten dina paripaos bahasa Sunda tadi cul dogdog tinggal igel. Kedah nama anjeunna teh main dogdog lain ngigel. Tapi dina prak-prakanana dogdogna ditinggalkeun kalakah igel-igelan. Sami sareng jamaah di Tesalonika ieu anu kedah nama didamel milari kipayah, tapi kanyataanana aranjeunna kalah ka ngararecok urusan batur. Tangtos ieu janten kasedih kanggo Rasul Paulus. Anjeunna dina ayat 12 nyangemkeun kieu, kajelema anu kitu kalawan asmana Gusti Yesus Kristus simkuring meredih jeung ngelingan, kudu hirup tartib jeung kudu daek barang gawe keur kipayah hirupna. Bapak Ibu anu dipikasih ku Gusti, di kalangan urang oge aya nu kitu. Ari dipiwarang damel alim, ari kana ngagosip heueuh. Dipiwarang milarian kipayah mah hare-hare, tapi lamun dititah nu sejen meuni haget. Tah ieu henteu sapagodo sareng kahoyong Gusti. Gusti nyangemkeun yen urang teh kedah barang damel, kedah milari kipayah sewang-sewangan. Malih di ayat samemehna 2 Tesalonika 3 ayat 10 nyangemkeun kieu. Bareto basa keur di dieu keneh geuning simkuring biasa sok ngomong kieu, nu embung digawe mah tong dibere dahar. Pamirsa, seueur jalmi anu hirupna hoyong senang, tapi upami dipiwarang barang damel mah alim. Saleresna teu sakedik jalmi anu zaman ayeuna nganggur padamelan mah seueur, tapi memang aranjeunna alim. Tah ka jalmi-jalmi anu sapertos kitu panginten tiasa diterapkeun ieu paripaos cul dogdog tinggal igel teh. Nu utamina teu dikerjakeun, anu teu penting malah dilakukeun. Salaku putra Gusti, urang kedah maparin contoh anu sae, urang kedah janten tuladan, urang kedah rajin. Raja Salomo atanapi tiasa disebat oge Nabi Sulaiman maparin hiji contoh, hiji misil jelema anu kedul kudu diajar ka sireum. Eta saur Raja Salomo.
Kunaon kudu diajar ka sireum. Kumargi sireum mah dina kumaha bae ge tetep barang damel. Jadi anu kedul kuduna diajar ka sireum. Meh anjeunna tiasa rajin barang damel. Tangtos urang dina medamel padamelan teh ya kedah cocok sareng naon anu jadi karesep urang. Upami aya panginten jalmi anu teu resep dina barang damel, teu cocok dina barang damelna. Anjeunna ngaraos yen eta mah sanes bagian abdi. Tapi pangandika Gusti tetap ngemutan. Hayu urang kedah tetep digawe sing rajin. Barang damel anu leres-leres supados dina waktosna urang kenging hasil. Jalma anu rajin pasti mucekil. Rasul Paulus oge ngemutan. Patani cenah anu pertama kali melak pasti manehna anu pangheulana bakal ngarasakeun panen. Sim abdi nyobian miara hayam. Bapak Ibu nu dipikasi ku Gusti. Kumargi abdi miara hayam nupang payuna ngaraosan daging hayam nya abdi nu miarana nu mencitna. Janten upami urang wekal, upami urang rajin. Berkahna sanes kanggo batur. Pasti bakal katampi ku urang sorangan. Hayu urang sami-sami diajar supados paripaos Sunda teh teu kaalaman ku urang. Cul dog-dog tinggal igal. Tapi urang leres-leres milampah hal anu sae, urang leres-leres midamel hal anu sae. Pamugi pangandika Gusti dinten ieu ngemutan sareng ngiatkeun ka Bapak Ibu kitu oge kanggo abdi. Gusti Yesus ngaberkahan. Hayu urang nenedam. Gusti hatur nuhun. Abdi sadaya diemutan ku pangandika Gusti. Yen abdi sadaya kedah teras barang damel, kedah teras rajin barang damel. Kumargi saur pangandika Gusti saha-saha anu teu barang damel teu kengeng barang tuan. Hatur nuhun kangge pangandika Gusti nu ngemutkeun ka abdi sadaya. Supados abdi sadaya langkung fokus dina midamel padamelan abdi. Nuhun Gusti nuhun. Dilebet jenengan Gusti Yesus Kristus. Abdi sadaya parantos neneda sareng ngucap syukur. Amin.